enak pisan jalan aja. Kita keur ka leuweung ieu. Leuweung Gunung Gede. Sebentar. Nyampe guys. Nyampe ka Camp Belukar di Pondok Halimun tuh, poek tingali. Camp Belukar. Nah, Pondok Halimun mah tiiseun tuh. Bah, bah, kemana wae bah? Hah? Hah? Di ditu yang ningali we hieum-hieum ka belah ditu. Yang apa? Ya, yang Abah tah ieu di Camp Belukar ieu penjaga Camp Belukar. Di Pak Agus. Bah Kabayan, Hujannya dia. basuh di ditu luhur. Tuh, bah. Baraseuh, bah. Saya anu buka nih, Pak. Hah? Pak buka. Ya ngopi ke deui, ngopi naon hideung. Ayo kopi yuk, bawa yuk. Kayeuna. Katulah ngarepotkeun lah tuh tinggal dibasuh, Bang. Ayeuna tiris. Girimis deui, baseuh itu baseuh. Bas henteu. Oh, henteu nya teh baseuh euy. Atas pendakin si Abah mah jongjon lah. Ka Abah ningali heula ieu ka dieu ieu ka belah dieu ieu tuh. Kabut turun banyak. Sahabat, ini di Camp Belukar. Di suasana lagi mendung. Ini kabut turun. Di Pondok Halimun, Kabupaten Sukabumi. Camp Belukar, tempat camping, sarana camping. Adem, tiis, suasanana mantap lah. Sahabat, kabut lagi turun. Wah, mantap. Sampai tidak terlihat tuh suasana di Camp Belukar. Nah, sahabat, Camp Belukar juga ada sungai Pondok Halimun tuh di pinggir Camp Belukar tuh. Sungai Pondok Halimun jernih. Wah. Pokoknya kalau datang ke sini sangat berkesan, teman-teman. Silakan yang mau berkunjung ke Camp Belukar. Mau main saja, mau camping, tuh suasananya pokoknya request, sangat indah lah, rekomendasi, mantap.
Nah teman-teman, suasana dari luar Camp Belukar. Nah di sini juga ada fasilitas tuh, warung. Di dalam Camp Belukar itu ada warung, ada pop mie segala macam lah. Pokoknya cocok untuk suasana dingin. Ada kopi. Nah ini sungai di pinggirannya. Nah, sakit heula di channel Andre ADJ, mudah-mudahan biasa bermanfaat. Like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.